Wa kana Sayyidi Abdul Qadir Jailani kaayaan Sayyid Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala ngadawuh manarodal akhirat sing saha jalma mengharapkan akhirat mangka manehna kudu juhud dina urusan dunia. Paman aradallah sing saha jalma anu maharapkeun Gusti Allah taala mangka kudu juhud dina urusan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujen tepang di udara. Urang lajengkeun hansa darasan minah husaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa kana sareng aya saha Sayyidi Abul Hasan Asyadili, Sayyid Abul Hasan Asyadili rahimahullahu ta'ala eta yaqulu ngadawuh Sayyidi la yataraqqa mual munggah mual naik saha murid jalmi anu ngarepkeun kana akhirat qattu kalawan sama sakali illa in sahhat angin lamun sahih lamun bersih lahu pikeun si murid naon mahabbatul haqqi mahabbah kadzat anu hak ta'ala mahaluhur ya hak wala yuhibbuhu jeung henteu mika cinta ka si murid saha al haqqu ta'ala Allah anu hak anu mahaluhur hatta yabgodo sehingga bendu ieu si murid ad-dunya kana dunya wa ahlaha sareng ahli dunya wa yazhada sareng zuhud ieu si murid binaimi daraini dina nikmat desa dua. Faqala sareng ngadawuh ieu Sayyidi aidon deui kullu muridin ari saban-saban jalma anu miharep kana akhirat ahabba anu mika cinta ieu si murid ad-dunya kana dunya fal haqqu ta'ala mangka ari Allah anu hak anu maha luhur eta yakrahuhu mika ngewa ieu hak ka eta murid ala hasabi mahabbatiha netepan kana ngitung-ngitung mika cinta kana dunya lahu pikeun si murid naonana kasrotan seueurna wakilatan sareng sakedikna payajibu mangka wajib al muridi ka murid naon ayar mia ngabalangkeun murid adunya kana dunya min yadihi tina tangana tina leungeunna murid wa min qalbihi jeung tina hatina murid awala duhulihi dina kawitan asupna murid fitoriki dina thariqah wa mata talakona jeung di mana-mana ngalapi wuruk ieu murid ala syaihin ka hiji guru aw akhoda atawa nyandak alaihi ka si murid naon al ahdu perjanjian wa huwa halna ari murid eta yumilu condong murid ila dunya kana dunya fala budda mangka misti ayar ji'a tina yen balik deui murid min haitsu ja'a tina sakira-kira datang ieu si murid wa tarafadahu jeung ngirabkeun teh ngabuang mencelengkeun gitu kasih murid naon atoriku thariqah fa inna aqalla asasin mangka sanyana sakedik-kedikna pondasi ya do'uhu anu nyimpen kana eta asas sahal murid fitoriki dina thariqah eta az-zuhdu juhud di dunya dina masalah dunya paman mangka sing saha jalma lam yajhad anu henteu juhud ieu si iman di dunya dina urusan dunya la yasihu mangka teu sah lahu pikeun si iman naon bina usaiin ngajenengkeun hiji perkara
ngadegkeun hiji perkara fil akhirati di akhirat. Wa kana sareng aya saha Sayyidi Abdul Qadir Jailani. Sayyidi Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala eta yaqulu ngadawuh ieu Sayyidi Abdul Qadir. Man aroda man sing saha jalma aroda anu ngaharepkeun man al akhirata kana akhirat fa alaihi mangka kedah netepan ieu si man bizuhdi kalawan zuhud bid dunya dina urusan dunia. Waman jeung sing saha jalma aroda anu ngaharepkeun man Allah ka Gusti Allah taala maha luhur Allah alaihi mangka kedah netepan ieu si man bizuhdi kalawan zuhud bil akhirati dina akhirat. Wa madama jeung salagina langgeng eta fi qalbil abdi tetep dina hatena hiji hamba naon syahwatun syahwat min syahawati dunya anu tetep tina sapalihna pirang-pirang syahwat dunya aw lazzatun atawa kalejatan kaenakan min ladzatiha anu tetep tina sapalihna pirang-pirang kalejatan dunya min makulin nyaeta kadaharan aw malbusin atawa pakaian aw mankuhin atawa anu ditikah aw wilayatin atawa wilayah kekuasaan aw riyasatin atawa riasah keagungan kapangkatan aw tadkikin atawa ngenyak-ngenyak sungguh-sungguh fokus pipanin dina hijipan min pununil ilmi anu tetep tina sapalihna pirang-pirang pan ilmu azzaidi anu leuwih anil fardi tina fardu riwayatil hadis sapertos riwayat hadis ala ana dina zaman ayeuna wa qiraatil qur'ani jeung maca Al-Qur'an bil qiraati sab'i kalawan pirang-pirang qiraah anu 7 bacaan anu 7 wa kanahwi jeung sapertos ilmu nahwu wal fiqhi jeung ilmu fikih wal fasahati jeung pasehat palaesa mangka henteu aya saha hada ieu abdu eta muhibban anu mika cinta fil akhirati dina urusan akhirat. Innama huwa pasina ari hada eta rogibun anu resep di dunia dina urusan dunia tabiun anu nuturkeun anu anut li hawahu kana hawa nafsuna isi hada. Wa kana sareng aya saha Abu Abdillah Al-Maghribi Abu Abdillah Al-Maghribi rahimahullahu taala eta yaqulu ngadawuh Abu Abdillah al-faqiru ari jalma fakir al-mujarridu anu kosong ani dunia tina urusan dunia wa ilam ya'mal sanajan henteu beramal ieu si fakir saean kana hiji perkara min amalil fadaili anu tetep tina sapalihna pirang-pirang amal anu alarunggul eta afdalul utama min haula ilmu ta'abidina tibatan sadayana jalma tukang ibadah kabeh wa ma'hum sareng eta tetep saratana muta'abbidin adunya ari dunya bal durratun balik ta ari satimbang sireum min amalil fakiri anu tetep tina amalna jalma fakir al mujarridi anu ngosongkeun tina dunya eta afdalu lebih utama minal jibali tibatan pirang-pirang gunung min a'mali ahli dunya anu tetep tina sapalihna pirang-pirang amal. Wa kana Sayyidi Abdul Hasan Asyadili kaayaan Abdul Hasan Asyadili rahimahullahu taala anjeunna ngadawuh la yataraqqa muridun qattu moal naik-naik moal munggah-munggah jalma anu ngaharepkeun kana akhirat murid teh sama sakali moal bisa naik kecuali lamun sah mahabbah ka Allahna kecuali lamun bersih kaeta si murid mahabbah ka Allah anu hak taala maha luhur Allah wala yuhibbuhul haqqu taala jeung moal mika cinta ka si murid Allah anu hak subhanahu wa taala sehingga si eta murid mika benduk kana dunya jeung ahlina jeung juhud dina
masalah kenikmatan dua desa dunia, desa akhirat. Jeung dawuh deui Sayyidi Abdul Hasan Asyadili, wa kullu muridin ahaba dunya, sakabeh murid anu mika cinta kana dunya, mangka Allah anu hak mika bendu ka eta murid. Ngitung-ngitung kana cintana eta si murid kana dunya. Itu saeutik jeung lobana. Mangka wajib ka si murid kudu ngalungkeun kana eta dunya tina leungeunna jeung tina hatena. Dina kawitan asupna si murid dina thariqah. Wa mata talaqona ala syaikhin. Jadi di mana-mana ngalapi wuruk si murid kanu jadi guruna atau ngambil perjanjian si murid ka guruna, wa huwa yumilu ila dunya, bari manehanana si murid teh condong kana dunya, mangka eta teh mesti kudu balik deui gitu si eta murid ti mana tadina datang gitu, asal datang ti mana tadi kudu balik deui ka dinya, artina kudu ngamimitian deui gitu, kaci artina. Wa tarafadahu tariqa, jeung kudu ngirabkeun hartina ngencagkeun gitu si murid teh. Atawa maksudna wa tarafadahu tariq, mangka ngencagkeun seolah-olah ka eta si murid teh tariqah. Jadi lamun si murid geus ngalapi wuruk tinu jadi guruna atawa ngambil perjanjian kanu jadi guruna, kari-kari masih keneh condong kana urusan dunya, itu mangka eta misi kudu balik deui ti mana asal datangna tadi gitu. Jeung si eta murid kitu diencagkeun ku thariqah seolah-olah gitu. Jadi fa ina aqala asasin yadauhul murid, mangka saenyana saeutik istikna pondasi anu disimpen ku si murid dina masalah thariqah nyaeta juhud dina dunya gitu. Jadi minimalna pondasi anu ditanam ku si murid dina masalah thariqah nyaeta juhud dina dunya. Jadi sing saha jalma anu can juhud dina urusan dunya la yasihu lahu binaun teu sah ngabangun hiji perkara dina masalah akhirat gitu. Da eta pondasina, ari pondasina can aya mah itu teu bisa ngabangun gitu. Modal ngabangun imah can aya pondasian mah bisa dibangun imah teh. Wa kana Sayyidi Abdul Qadir Jailani, kaayaan Sayyid Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala ngadawuh, manarodal akhirat, sing saha jalma mengharapkan akhirat mangka manehna kudu juhud dina urusan dunya. Wa man aradallah, sing saha jalma anu mengharapkeun Gusti Allah taala mangka kudu juhud dina urusan akhirat. Jadi tingkatan tingina mah eta. Geus juhud dina akhirat teh geus juhud, geus teu ngaharepkeun ganjaran, geus teu ngaharepkeun surga, geus teu sieun ku neraka. Jadi ngan ka Allah hungkul we anu ngagaduhan dunya, anu ngagaduhan akhirat, anu ngagaduhan surga jeung neraka nyata Gusti Allah. Jadi wa madama fi qalbil abdi syahwatun, salagi masih keneh aya dina hatena hiji hamba syahwat mika hayang tina syahwat sana syahwat dunya, auladatun atau kaenakan tina pirang-pirang kaenakan dunya, boh kadaharan, boh pakaian, boh anu ditikah nyaeta bojo, atawa wilayah kekuasaan, atawa riasah keagungan kapangkatan gitu, atawa ngajero-jero gitu tina hiji pan ilmu, dijero-jero digali tuluy tina pirang-pirang pan ilmu anu saluwihna tina pardu, seperti riwayat hadis dina zaman ayeuna harapal unggul gitu, atau maca Quran kalawan qiraah sab'ah gitu. Jadi saluwihna tina pardu masing teu apal kabeh ge kana naon, urang mah hafaz we pamata mah hafaz we unggul ku hafaz unggul ge geus cukup, padahal mah ayo we dikotek-tak. Atau ilmu nahwu dijero-jero ilmu nahwu sehingga hayang apal sagala,
ilmu fikih di jero-jero terus pasehat itu didalemi terus. Saya teh palaya sahada muhibban fil akhirat. Eta teh henteu cinta ke akhirat. Innama huwa ragibun pastina eta jalma teh resep di dunia. Itu masih keneh nuturkeun kana hawa nafsu. Wa kana Abu Abdillah Al-Maghribi kaayaan Abu Abdillah Al-Maghribi rahimahullahu taala ngadawuh al-faqirul mujarid jalma fakir anu kosong tina urusan dunia sanajan amal nasa etik tina amal-amal anu unggul eta teh leuwih utama daripada samudayana jalma-jalma tukang ibadah tapi beserta eta mutaabidin teh dunia. Jadi jalma fakir anu kosong tina urusan dunia geus henteu ngaleret karena urusan dunia sanajan saeutik amalna tina amal-amal anu unggul itu lamun seug mah salat teh farduna wungkul paling sunah ge qobliyah ba'diyah we wungkul eta teh leuwih utama tibatan jalma tukang ibadah anu dina hatena masih keneh cinta dunia. Salat sunat Senin Kemis dilakonan upama teh puasa sunat itu salat sunat segala rupa bentuk salat sunat dilampahkeun tapi dak hayang urusan dunia hayang lancar jeung sajabana kitu peta teh atau puasa Nabi Daud gitu dilakonan ngalakonan teh karena urusan dunia hayang lancar usaha jeung sajabana gitu eta mah nilaian. Jadi hebat keneh nu tadi jalma fakir gitu teu boga naon-naon bari teu cumantel hatena kana masalah urusan dunia sok sanajan amalna saeutik tapi berbobot bermakna gitu. Balduratun min amalil fakir bahkan satimbang sireum tina amalna jalma fakir anu kosong hatena tina urusan dunia teu cumantel eta lebih utama tibatan pirang-pirang gunung tina amal-amalna ahli dunia. Mun ngarah ditimang masa timang sireum jalma anu kosong tina urusan dunia hatena ai jalma anu pabaliut jeung dunia amalna wah sagede gunung saparibasana tah berbobot keneh nu satimang sireum teh. Sakitu lawi nya wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.